Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu ngejar carios anak guludug. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok naos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kana dongeng Mang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin, dilancarkeun sagala rupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol sukrep. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oke komen. Mangga mitra, supados senjang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita Jaka Langit Atanapi si anak guludug. Sok kabarayun sadayana. Mang Bahro anu ngejat kebat mulang we atuh balik ka imah. Tepi ka imahna teh kasambah ke Bi Encun teh keur sasapu we di pakarangan imah. Bi Encun basa nempo rentang-rentang salakina datang. Bari katampo leumpang atuh jiga anu rurusuhan. Beungeutna sepa jiga ngemukasieun puguh we atuh manikah ge. Aya naon ieu teh Kang Bahro? Jika anu keur diudag-udag ku kasieun geuning. Alah nyi, puguh akang teh geus kanadapan kajadian aneh. Malah ke ngobrol di jero. Lah capek. Reuwas keureuhna keun hayang nginum heula nyai. Kajang ka itu. Joko cai sakerang. Sup atuh duarenan teh ka jero imah. Mang Bahro mah harita teh nyang hunjar lamar we ditepas sedengkeun ari Bi Encun ngonoyong ka pawon. Kuda giru arek nyokot cai asak herang. Pikeun Bi Encun kagetna kunaon atuh cenah salakina teh jiga anu ngamukasieun, jiga anu geus manggih ka reuwas. Teu kungsina geus sorojori bari mawa cai asak herang dina batok song diasongkeun ka salakina. Tah ieu akang sok keur nginum heula. Nah kunaon atuh? Meni asara reuwas abi oge. Ojo ka deukeun nyai. Alah, Regot cai diinum. Geus kitu mah Mang Bahro teh ngatur yang hapan-hapasna. Sabada geus karasa leler, pok atuh Mang Bahro kakara carita deui. jadi kieu nyi, tadi teh akang teh papanggih jeung si Jaka Langit. Alah, kaparengan we ku akang teh kapanggih. Tadi nama rek diwarah eta budak teh. Lantaran geus nilakakeun anak urang si Uca. Kan hanjaka. Alah, akang teh gagal. Malahan mah akang ngarandapan kajadian anu matak pikareuwaseun atuh. Da eta budak teh teu geuningan boga kabisa anu aneh. Nah, kabisa aneh kumaha kitu akang? Ih, bahasaku akang rek diteke siran rek digulino. Alah, eta leungeun katuhuna. Bahasanya ka leungeun akang. Nepikeun ka leungeun akang teh ngaranyet. Nepikeun ka akang teh ripuh. Ku akang teh cobaan deui kalah kabeuki tarik rencana teh soak akang teh. Alah, paingan atuh anak urang nepikeun ka cilaka oge. Da eta budak teh nyawa si Jaka Langit. Lain budak samane geuning. Budak ciurik jiga nama. Alah, paingan atuh akang anak urang nepikeun ka cilaka oge. Ah, kade akang ulah pabanianan. Rek ngawarah eta si Jaka Langit. Ah, abi mah hariwang ieu. Ingis akang cilaka. Oh nya lah mah sekali-kali deui. Rek ngawarah eta budak keun antep. Ngan bae bejaan anak urang si Uca. Ulah arek ulin jeung si eta Jaka Langit kitu. Jeung bejaan anu sejena. Lamun boga budak ulah disina ulin jeung si Jaka. Bisi cilaka kitu. Nya akangkeun ku abdi bakal dibejaan anu sejena oge. Atuh ti harita. Tiba saya tak kejadian. Kiwari mah asakur-sakur anu barudak di bejaan we ku Bi Encun kade cenah. Ulah desina ulin jeung si Jaka Langit. Lantaran kapan si Uca ge nepikeun ka cilaka. Malahan mah bapana sorangan cenah Mang Bahro. Anu boga maksud rek ngawarah si Jaka Langit nepikeun ka reuwas. Lantaran eta budak teh lain budak samanehnya. Atuh teu saeutik. Urang lembur anu barudak mah geus kapangaruhan. Malahan mah sarieun ulah nepikeun ka cenah anakna teh ulin jeung si Jaka Langit. Ti harita si Jaka Langit teh hanteu boga babaturan da eta we. Lamun parang si Jaka ulin arek ajakan babaturan anu ngadak balumpatan jiga anu ngemukasieun. Puguh we atuh
Si Jaka teh mani kaget. Ay nah kunaonnya jika anu sarieun di deketan ku uing teh moal kitu lantaran sieun ku uing anu geus bisa nyiksa si Uca padahal uing oge da moal nepikeun ka nyiksa ari teh ngagelutan ka uing mah anya heureuy mah wajar we atuh aneh embung ulin jeung uing jiga nama tapikeun bae mending ge balik ka imah rek ulin jeung si bapak we. Deuk si Jaka laju mulang we balik ka imah. Tapi ka imah kasampak aya biru Rukmini anu keur ngadaweung we. Barang ningali anakna aya balik deui, atuh mani kagetna cenah kapan dieu teh bebejarek ulin. Tadi mah memaksa hayang ulin, sanajan dicarek oge keukeuh. Nah, maneh teh balik deui Jaka. Nya mah rencangan Jakana ge sarieun. Diajakan ulin disampurkeun teh kalah lompatan. Nya kapan ceuk mah oge ujang mah leuwih hade ulin jeung bapak kaitu ka sawah juk daripada ulin jeung babaturan mah. Nya meureun sarieun ku ujang da eta ujang sok heureuy. Nya mah uing teh jadi teu boga babaturan. Baiklah rek ka sawah we rek ka si bapak. Ya sok kaitu atuh arek ulin jeung bapak mah. Nya mending kayak kaitu bari ceuk ningalikeun bapak keur barang gawe di sawah. Akhirna mah si Jaka teh ngaduan ulin we ka sawah nembokeun Mang Darma anu keur barang gawe. Pikeun Mang Darma basa ningali anakna nyampeurkeun ka sawah teh mani kaget. Nah cenah aya datang sorangan kapan tadi isuk diajakan oge mugen. Maneh geuning jang. Datang sorangan tadi isuk diajakan embung. Nya Pak, ka dieu we uing teh rek ulin da. Tadi teh ulin jeung babaturan teh kalah lompatan sarieun. Uing teh jadi teu boga batur. Jadi babaturan ujang teh kadieun nya lompatan da eta atuh. Antaran ujang teh sok heureuy sok jahil. Jadi we ujang teu boga babaturan nya geus lah. Ayeuna mah leuwih hade ulin jeung bapak. Tuh, tinggal itu aya munding tuh ujang. Arek numpak munding ujang arek numpak munding. Anya Pak. Uing hayang numpak munding lah. Hayu ye kali jago uang pakuku bapak perang taikeun kana munding. Si Jaka Langit yang laju ditaikeun kana tonggong munding anjeun cileu betaeuna keur. Kenapa naik kena tonggong munding teh nya? Hei, ayo sia maju maneh, tong cicing bae. Kulantaran kapan geus liwati tapu 11. Munding teh keur waktuna reureuh atuh dititah. Lelempangan teh munding teh kalah kamugeun we. Dasar si Jaka Langit atuh budakna lenggar. Ceuli munding teh diusap leungeun ka tuhuna. Karenyet katempo panon munding teh manipun celik. Bari sirahna teh gigiregan. Geus kitu maksakeun lelempangan. Tah kitu atuh daek lelempangan. Kapankeun nah ari bari lempang mah aing numpak maneh teh sia. Pokona lamun teh daek lempang ku aing ceuli sia diusap deui. Munding teh kawas anu ngarti atuh sieunun. Diusap cilina ku si Jaka Langit teh maksakeun maneh we lelempangan ari dianyat ka kebon. Oe eta munding teh geus sapeun hayang nama depa. Tapi da puguh sieun ku si Jaka Langit atuh maksakeun maneh we. Mang Darma anu geus beres barang gawe barang mireungeuh mundingna keur lelempangan malahan mah hanyat ka kebon sagarupa. Puguh we atuh maneh kagetna cenah eta munding teh masih keneh gede tanaga. Lainanya tuan kalah ka ulin jeung si Jaka Langit. Nah munding teh daek kan geuningan. Biasana mah kapan keur nyatuan rejaki wae teh. Nah ieu kalah ka ulin. Mang Darma teh laju nyampeurkeun ka si Jaka Langit. Bari ngajakan mulang we da puguh geus waktuna balik. Jang, aju jang turun. Ayo ka dieu titah munding titah ka dieu. Urang mulang ayeuna mah. Karunya eta munding teh bisa capeun. Teu heula atuh Pak. Uing masih keneh resep keneh betah keneh yeuh. Engke isuk deui ulin mah. Ayo, apa rek balik yeuh. Tapi diajakan balik teh si Jaka Langit teh kalah kamugeun. Masih anteng anjeujkeun dina luhureun tonggong munding atuh Mang Darma ge teu bisa nanaon teu bisa maksa. Nu akhirna manungguan we anakna sina wargeun heula. Teup kayan teh poek. Langit ngada kaangkeup. Kawasna bae arek turun hujan da puguh keur usum hujan harita teh. Mang Darma teh laju ngajakan si Jaka Langit mulang. Tapi si Jaka teh masih keukeuh we mung waka balik. Jang, ayo mulang. Bisi kabur hujan tuh. Geus poek yeuh. Keun bae hujan mah cai atuh Pak.
Kalah sakedeung deui ieu. Hares keresep ya. Mang Darma teu bisa nanaon. Kapaksa we kudu ningalikeun anakna cicing ditungguan di saung. Tekung ger atuh hujan gede naker. Barasat gelap pating baranyai, guluduk pating celegur. Tapi si jaka langit mah kawas anu hanteu sieunun. Geus turun jang nyuhan ka dieu ka saung sieut. Hujan gede ya. Keun bae Pak, mana naon? Uing mah teu sieun lah. Sok sanajan dodar gelap oge. Mana sok sia? Guluduk datang ku aing bakal ditewak. Cek si jaka langit kalah nang tang we. Kayaan teh mata aneh atuh sok sanajan kayaan bating baranyai bating bergeger guluduk. Tapi eueuh anu nyamber ka si jaka langit jeung eta munding. Malahan mah Mang Darma oge coloho kaget. Sawaktu eta si jaka langit teh nangtung dina luhur tonggong munding. Geus kitu maleungeun katuhuna teh diacungkeun ka luhur. Baranyai aya gelap anu nyamperkeun gepeunang dicekel. Geus kitu mah langsung dialungkeun ka luhur langit. Jagur kadenge sora anu ngageleger. Ti harita guludug teh ngadak leungit. Gelap ngadak sirna duka tinggalan. Kayan teh kiwari manggeus dikasieun jeung bikakeungeun. Mang Darma atuh mani kaget, ukurna gerendang we sajeroning hatena. Benar-benar aneh teh si jaka langit teh. Alah gelap ditewak terus dialungkeun ka luhur. Malahan kiwari majikan nu beunang dititah teh gelap teh. Jara rempe kabeh. Bener-bener aheng si jaka langit teh. Jaka, ayo urang balik ayeuna mah. Babeng hujan teh gede teuing ya. Kancangan karunya bisi gering eta munding teh ye. Nah aris di bapa manit teh hariwang ka uing nyebutkeun eta munding bisi gering. Arek oge uing bisi gering mah. Salah atuh. Kancangan jang, ayo orang mulang. Si emak bisa didepen. Nya hayu atuh pake dagoan. Mending, ayo sia, urang balik. Kancangan deuleu. Oe eta munding teh atuh nyamperkeun ka saung. Geus kitu mah munding teh laju we atuh mulang nuturkeun Mang Darma kebat mulang ka lembur Ciwangkong. Mitra kaum dangu sabada tepi ka lembur Cibangkong. Kaayaan geus sarua di lembur ke hujan ngan baik kiwari manggeus raat. Tapi mega hideung di luhur langit masih katingali maning ngadingding kandalanaker. Netalakeun pihujaneun teh acan beak. Daya tawe nepikeun kawan cisareupna. Kakara hujan teh raat. Langit kiwari mah katempoleng lang bentang meni baranang. Bulan oge keur meujeunna mahabrah. Nganduka teuing kunaon hawa karasa mani keung nu teh papadana puguh we atuh sakabeh urang lembur ge kaget nah aya naon cenah atuh eueuh saurang oge nu wani kaluar lain-lain nu keur ngaronda mah ronda anu keur ngariung di pos ronda oge manehna teh keur ngarobrol we teu wanieun nguriling da puguh kayaan teh mani keung bari jeung kadenge di sisi lembur teh anjing babaung ti kajauhan. Aya naon atuh ieu nya. Tara-tara ti sasari kayaan teh mani matak pikasieun kieu pikakeungeun. Bulu-punuk aki mah ieu geus pating puring ka. Aloh sarua ki. Puring geus sarua pating puring ka ki bulu-punuk yo. Jeung suara anjing teh babaung. Moal kitu aya juri kitu teh. Cek aki doing jeung Mang Bahro. Mang Endam oge anu keut gogoleran teh ngadadak udang atuh. Nya. Mani keung-keung teuing. Nah ya naon atuh? Kapan langit mani caang, bulan mani babra, tapi hawa mani uluk-unuk pating kuringgak, jeung kunaon eta anjing teh babaung. Malahan mata tata. Sidih gogog. Ingis we. Jalma jahat di sisi lemur. Ayo urang pariksa ke sisi lemur ulah sieun ku juri ketang. Kan urang teh keur ngaronda ieu teh. Cik Mang Endam manehna teh sadar kana kaayaan. Ulah nepikeun kasieun cenah ku juri. Lantaran kamanehna teh keur ngaronda bisi-bisi eta teh pahal ngaruh atawa hawa jalma jahat anu boga maksud niat jahat ka eta lembur. Iya bener oge nya. Bisi aya jalma jahat anu keur nebarekeun ilmuna
Kayan urang jadi keengki yo. Ayo urang bari sakasih si lembur. Anjing si lekokok gitu mah bisi-bisi aya jalma. Gitu cenah cek Aki Doing oge. Mang Bahro atuh jeung Mang Endam oge saruan nuturkeun Aki Doing we kiwari mah rek memariksa kayaan di sisi lembur. Barang tepi ka sisi lembur katempo aya anjing kampung. Mani ragek keur disaradawe ngagogogan. Kelebah sisieun jalan di belah ti kidul. Puguh we atuh nu tiruan teh kaget aya naon cenah. Diintip we ti kajauhan. Tekung sila buru-rua. Aya anjing galede. Tapi barang disidikeun teteh geuning eta mah lain anjing. Lain anjing eta mah ajag. Ih, aya ajag geuningan euy. Hah? Nya Ki, ajag. Aya aya ajag ka lemburnya. Ih, kade. Katempo ajag teh aya 5 na. Malahan mah nyampeurkeun ka anjing kampung nu keur ngagogogan. Beretak anjing kampung teh lompatan. Cungungung eta ajag teh disada babaung puguh we atuh nu tiluan teh meuning ngayak-yak. Inggis eta ajag anu 5 teh nyampeurkeun ka maranehanana. Nyarampod we satukang ngendrungkun. Ih, geuningan ajag meninggal de. Itu anjing kampung teh geus kalawur sarieun. Kumaha ye lamun ka dieu ye? Alah, Nya Ki. Ih, kumaha lamun nyampeurkeun ka dieu? Urang diroweg. Ieu cicing ulah keluar. Urang nyebut di rungkun. Mudah-mudahan we eta ajag teh teu nyahoeun ka urang. Alah, nya euy. Tapi ieu ajag mah biasa namanya nyahoeun sia. Da ambuna leuwih seukeut deuleu. Kumaha lamun nganyahoankeun aya urang di dieu? Dar urang teh diraweg. Lah, cilaka. Leuwih hade urang lumpat teh yuk. Lumpat teh kumaha lamun ngudang? Sedengkeun ajag mah lompatna tarik. Urang beunang. Ari geus kudu kumaha tuh? Pilaku cicing di dieu mah kudu kabur nyampeurkeun itu. Tuh. Ayo nampak kali ya, dicampurkeun. Bener we, salah sahiji eta ajag teh ngareret kalebah rungkun. Puguh we ronda nu tiluan teh mani beuki soak atuh. Cekuk ngagogogan kalebah rungkun. Ronda anu tiluan teh akhirna mah bakating kusieun jeung soak laju pating karajang we pating baratek lumpat patarik-tarik. Tapi aneh, eta ajag teh teu bogaan niat pikeun ngudag. Kalah kamalongkeun we, sedengkeun rarasaan anu keur lumpat mah eta ajag teh ngabrik. Atuh mani lumpatna beuki narikan teh sidikna mah notog-notogkeun maneh. Ki Doing anu pangpaneurina teh atuh meuti baparanting. Lantaran sieun katinggaleun kumaha cenah lamun beunang ku eta ajag. Iye dagoan, yeuh ninggalkeun. Kumaha lamun Aki beunang ieu? Dagoan jang, dagoan. Ora Ki, kancangan lumpatna kumaha lamun kaudag? Tutunggal udah ka dieu. Aki. Alah, dari Aki. Kancangan. Blug Aki Doing teh labuh ti tajong. Puguh we atuh mani kokosehan. Ari Mang Endam jeung Mang Bahro teh mireungeuh Aki Doing labuh teh lain nyampeurkeun ulungan. Tapuku soak kalah kalumpat we ninggalkeun. Iya, jadol teh kalah naringgalkeun. Tulungan ieu tulungan oi. Tulungan. Aki Doing kokosehan ret ka tukang. Tapi geuning eueuh nanaon. Eta lakeun lamun eta ajag teh henteu ngudag. Surung gunung atuh nangtung. Nah geuningan. Eueuh nu ngudag. Ajag teh ngudag jadol teh hanas lumbat aing teh nepikeun ka tiba baranding nepikeun ka blug-blug labuh. Alah. Ajag leuweung benar atawa eta teh curi gitu. Nya sakuararaneh teuing aya ajag ka sisi lembur. Cek Aki Doing maneh teh leumbang we ngagandeang. Bari manehna teh mikiran ngeunaan eta ajag anu 5 teh ya. Sedengkeun ari ajag eta anu 5 bener henteu ngudag, tapi kalah ka asup ka tengah lemur. Malabring ari nu dituju teh tajialian di imahna Mang Darma. Barang geus tepi ka pakarangan imah, cungungung atuh babaung puguh we atuh nu di jero imah teh Mang Darma jeung beuruk meuni manik kereuaseun. Kasup sejak langit anu sare oge ngarada ka udang. Alah Akang, naon itu suara anjing di luar bapaung meuni patarik-tarik. Nah ya naonnya? Aya naon atunya? Anjing bapaung patarik-tarik kitu. Hanya cikan kaong ka itu keluar. Bisa aya naon ieu? Alah sieun bisa aya jurig nih
Aya naon bapak? Cek si jaka langit norojo di jero kamar. Ijang di luar tak kadenge suara anjing babaung buat tarik-tarik. Alah, bisa aya jurig, bisa aya naon. Eta toong ku bapak tapi sieun. Hah? Keun kuing urang toong hanya ngagandengkeun tah anjing teh babaung manipat tarik-tarik. Uing geus sareti berake kuat ka hudang. Cikan-cikan urang toong ku jaka. Cek si jaka nong we tina bilik keluar bere di luar teh kasambak aya 5 aja anu keur pating cungung we. Uguh we sejaka auge atuh mani kaget. Ah, eta mah lain anjing bapak. Tapi nu kawas di leuweung teh ajag. Alah, nu bener Jang. Ajag teh. Enya sok we tingali ku bapak. Uguh we Bang Darma ge penasaran laju noong. Kebog atuh Bang Darma ge reuas. Teh di luar teh geuning aya 5 ajag anu keur babaung. Alah Jang, nah ieu teh kalembur aya ajag sagala rupa narik naon deui. Leuh, itu hanya kana golodog ya. Bener we salah sajiet ajag teh ngagaceleng kana golodog ngagabrugan kana banto. Ugoy kayaan matak pikasieun jeung pikakeungeun. Alah Jang, narik nahaonnya. Moal kitu lantaran baturna kungsi dipaehan ku Ujang. Eta ajag teh ayeuna datang ka dieu rek males pati. Cek Mang Darma melang hariwang. Datangna eta 5 ajag teh bogana maksud arek males pati ka si jaka langit. Tapi eta budak mah henteu sieunun. Ah, lamun arek malas pati kawing makeun urang sing hareupan Pak. Dakoan si ajak kurang ajar ngaganggu aing keur hees. Jeung nanahonan sia teh ngagabrugan panto. Koloyong atuh si jaka teh kaluar ngaliwatan panto dapur. Mang Darma jeung miduk minigi atuh mah nireuwaseun. Tapi henteu bisa ngahalangan. Alah bapana jaka keluar itu kumaha atuh? Jang, ulah keluar. Hadieu Jang. Antosan bapak mah ulah sieun. Keun damana naon eta aja uing urang wara urang buburak. Aduh cilaka nyai. Geus si jaka teh kalah keluar. Kumaha lamun direwe ku eta ajag nu sakitu lobana. Jang. Kade Jang kade. Alah, kumaha atuh ari geus kieu bapak? Duka ting kumaha da ayeuna waktuna beak atuh. Heuleuh mitra waktosna ka bujang teh nyakapannya. Sagala urang teu jajara carita. Anak guluduk dugi ka dieu urang teraskeun dina sari anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosanana puntenna. Tina sadaya kakiranganna mang salan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.